Wararanas. Jelema hiji-hiji acan deui nak. Kararasal. Mana wararanas. Kemana deh? Ngahebrengkeun pamikiran ieu meh ulah pusing yang rada stres ieu ge. Di saung kalah ngacaprak kamari yang sorangan. Wih, wah aing. Si lolos doang ieu. Maha ieu carana. Berak we kudu lelempangan ka di muka Semarang ka Jogja kudu nama ieu. Motoran tanaon kudu nama ngan eueuh motorna. Anak buah eueuh deui. Kabeh eueuh ieu mah. Kabogoh eueuh, bikang eueuh, babaturan eueuh. Balangsak. Bah, golok aing mantap ya golok semari. Seket gore mah ya. Dia munjit kebo pan ieu dalapan gaya kawin si Saro. Bukan nama sapat dek aing beheungna. Beh. Nah, kitu udah ngebeh-beh balen gerang. Ngejo naon? Naon kitu sia ngebeh-beh bae. Nah ini tak bebe cocok untuk kena calon neng. Euy, atuh cocok. Abah mah. Beneran? Euy, cocok kumaha moal bae ku abah geus didukung, nanaon geus diayakeun. Berarti bebe geus cocoknya tak? Atuh jelas abah mah geus cocok kasih eta daripada kasih komik. Naon meureun komik-komik. Jelema balang sakitu mah mending geus ditinggalkeun. Mun bah neng geus poe ka eta mah. Wah atuh dasarna ge. Abah mah geus gedak ieu kasih eta mah. Kamari mah bae ku abah dihantem eta huluna kamari. Pokona mah eta bila mana aya si eta ngaganggu sia deui dihantem ku abah kage beheungna. Geura bae guys. Geus burung bah neng geus ngihanetkeun sanggulna. Oh geus dasarna ka ditu, mana abah lapar ya hayang nyatu. Beuteung geus koroncongan bae ti tadi. Kaja tuh can asak, neuk dahar bear. Moal elah eta lamun bener cenah kawin eta teh sagala macam dituar ku aing tihangna. Moal elah aing mending ngarariahkeun awak heula burung lah. Tak, karena selamatnya. Hei, kemana ya? Kalau cepuh judul ya hirup rak. Moal enak ini kudu rada digairahkeun cacing mah ieu awak. Oh, ieu lamun lelumpangan mah ditu ka mana tanya. Coba lamun jeung aing bae mah dia Saro nikahna. Geus kebayang lamun beles noy, dubur deplon. Mun cing ngajar bebeng na eta hidung badeungleuk Saro, bolehkah aku menggagalkan kawinanmu? Hei. Astagfirullah, geus dong ni saung di bae na. Coba ngajajal bunuh diri burung lah, aing. Ngajajal bunuh diri lah, aing. Katabrak syukur, teu katabrak atuh neangan deui nu bakalan ditabrak. Nope. Geus dong nama. Cukup sampai di sini saja. Ieu hirup aing. Mana deh mobil lanjung motor nauh lewat-lewat goblok pada yang bunuh diri ya woi. Dia kemari kemana? Ya ada gua nyariin lu. Aing nangan dia. Ya gua juga sama. Ya gua juga kan kemarin nyariin lu sampai gua nyasar keliling-keliling. Buku dia karena ke kemari di dia cicing. Nges ngabrak bae dia lain nanaon aing bisi ku kelong. Kalah manggih budak leutik anu ngusupan balong teh goblok doangan. Yang di sawah itu. Oh. Di udag ku aing. Oh teu beunang. Bangsat eta. Kalah mana kecil. Tawak aing gede si teu leutik kenceng lompatna. Ripuh aing udag-udagna. Kunaon diterusin ya mah. Goblok dia mah. Kan aing bunuh diri ya. Atuh kali bunuh diri aing. Waduh, aing dia mah. Nek naon dia di jalan di itu. Aing nak bunuh diri kunaon lain teruskeun. Goblok dia, tolol dia, kaget aingnya kaget. Paneng nak bunuh diri mah dia mah. Bunuh diri sia.
ngerawas aing eta mah aing ke jantungannya modar be. Oh, menang aing nungguan di dia berjam-jam nungguan mobil motor lewat daing bunuh diri. Aya kalah eureun, lain geleng bae terus aing. Dongo dia mah tuh dia ku aing ditabrak aing di penjara. Tuh kabur dah sepi saking menjalan moal mulai manggih. Emang sia geus boga jeung tujuna sia geus boga. Geus pasrah aing meunang dipalitkeun bae neuk di mana bae di sono. Geus boga persiapan besek sia. Ai, kalau mau besek dia membunuh diri lagi gagal ya. Aing di penjara 12 tahun kayak. Geus aing geus putus harapan dia mah. Aing mah. Mending antar aing bae urang jalan-jalan tenang, ongkos mah dibayaran ku aing. Mending geus antar aing. Lah, laju bae, ieu mah. Geus tenang. Jelema galau ieu mah teu paruguh sia mah leuleumpanganna. Keur galau ge atuh justru eta nu dia mah ngojek ieu kayak yang dibayar tenang. teu percaya aing mah, teu percaya sia mah. Tukang bohong. Ya mah sok tenang bayaran mah. Gedenya gede. Geus hayu bae tuturkeun aing hayu urang. Loba tapi duit mah. Tenang ya hayu. Hayu geus. Hayu komonnya segok hayu sababaraha hayu. Kapan-kapan dia mah boga duit tapi hayang pae sia mah. Geus hayu bae. Geus bro. Gara-gara sia lamun teu mayar sia bae. Ieu bejakeun payudi. Geus hayu urang tenang. Antar aing. Kalau ba duit hayang pae. Siap. Tuh, kemana kayak. Bobogohannya aing kawin teu batur. Ari bakana ngontok manuk lawan kawin jeung batur lain jeung aing. Ari awak kerja kis jeung aing geus denok jeung batur. Aduh, aing saroh. Kunaon gitu kunaon. Ulah ditanya kunaon. Nu jelas aing patah hati. Lah kitu sia. Geus. Dong Ayo hiji bae. Geus hayu antar aing urang. Kemana deui? Kemana? Geus hayu dia mah geus dah dibayar ku aing tukang ojek. Dibere cai henteu aing ieu. Geus hayu. Leos be. Ayo. Geus hayu dia mah geus dibayar ku aing mah. Hayu nangan duit ka ditu tuh. Nangan duit deui, nangan tempat. Tapi dibayar aing dibayar. Hayu geus. Gedenya gede. Gede. Saya langsung. Langkah. Enggak, video doang. Geus dulu bat. Nope. Nyinan lu dia mah. Aing kan bayar urang can bayar. Ai. Mana panjanjinan bayar urang ngojek ieu ngojek. Dia amat si hitung-hitungulin mah urang. Iya tuh tes urang tekor ieu. Aduh teh wajar atuh ngojek mah tekor mah. Endung urang mah hayang bayar. Dia mah. Dibayar. Endung urang mah dibayar. Kapan urang ngojek di dia, Kang? Ngojek atuh ini si hitung-hitungulin banget ceraing gairah ceraing. Teu biasa kitu, Mang. Bensin teman-teman yang menta eta meuli. Geus ulah loba omong teh lah dia teh ha. Geus mabur. Mor, tato nama sarung wadimor. Wah beri lu. Ngojek tedek mah. Medan siapa? Brengsek nemen. Bohong aing mah. Ngojek ku edan.
Dia omong saruh deh. Tato doang gambar wadimor galau. Panggil yang edan deh. Ngojek enak ya mah. Wow, kedai kelengit lo, itu pemikiran nak. Si Saroh baik, si Saroh. What? Ya lagian lu masih pagi udah kagak ada di rumah. Kek. Lain eta. Jelema anu gede teh anu baturan nu leutik. Siapa? Waduh, brengsek saya tawani-wani ka dieu. Jelema itu brengsek doang. Yang kemarin juga. Woi. Saya kenal mau. Enak ya. Sia kemari musipan balong aing sia. Aing sia nu kemari dia. Yang kemarin itu yang Kemari kumaha. Kamari musipan balong aing. Lain tanah wakaf eta mah. Aturang mah tenyaho. Enggak tahu gimana Anak buah urang tah mah. Nyaon dia. Brengsek sia. Nang tanya dia. Udug-udug nyangkal kerasna maksud. Lawan aja lah, mana malu. Ang tangan dia mah. Lawan dulu sama lu. Nek ngelawan. Aing jurus. Nyambat awas yo Pancasona keluar ya. Awas Pancabrata ya. Ayo geura turun ka dia ya. Ayo geura dia. Ayo empat aja langsung lah. Ayo maju. Dong bos aing eta digebukan gitu. Kudu dibantuan nih ku aing. Alah, bantuan yuk. Aduh, iya kalah dol bae ka hantem geus. Baca ulah hileun. Awas ya. Awas. Ayo, Awas yo. Awas ya. Ayo. Awas ya. Awas nek kamu Aduh, hayang deui sia. Aduh. Tadi aku kumarannya. Ah, cicing. Ayo, atau. Ayo nges. Ngampura. Aduh. Hilap aing, aduh. Astagfirullah. Aduh, geus heupeul urang teu kikian aing. Keluar di be Pancasona. Kuning siarkeun ti karenta budak. Jagi engker stres na mikiran si Saroh. Aya bae. Aing beunang weh aduh. Di sia ujug-ujug dol weh. Atuh lain teh dapat bantuan. Asupan juri kata kalupasan. Malah beunang aing. Banyak ngap. Aduh. Nggak sayu mending nyaran es kulkul urang. Aduh, atuh hayu euy. Seger bae kana jajan mah ayo. Ayo. Hei, si Saroh. Nikahan deui bae mah kaduhung amat eta. Kaduhung teh jang aing burung nikahna. Mana moh deno deui. Eta ti kanan kiri mah meuni kuat dong tanggal gedang meuni lempeng. Hei, aing Saroh. Bisa mah kuari digagalkeun ku ini tak sebelum isukan. Hei, Enak mah. ka mana? Serius. Coba ka dia heula ka dia. Arek naon, Mang? Dari teh mah gitu. Serius. Ngariung. Di nu saha? Wagarok. Di nu Wakarok. Heeh. Kawinan si Saroh. Heeh, secara. Benar.
Beneran. Lu balik. Kepercayaan ke orang. Gimana itu kawin nak? Gedong serbaguna. Gedong serbaguna. Heeh. Sekalain kemana kita dah gitu deh yo. Mang. Balen aing yo. Barak eta. Woi, Mang, besi aing. Astagfirullah, aku dapetan bae dari nya. Wah, bener eta. Si Saroh beneran dia mau kawin. Tega si Saroh, dia Saroh beneran yang baik. Enggak bisa digagal, yang gagal ini. Tega Saroh. Tega Saroh mah. Kamu bapak nama tega kai. Bener bae hajatan. Tentu aing kumaha ya mah. Bunuh diri kalah gagal di kanan. Kumaha ya mah. Terima aing mah. Mau emang kawin jeung si Saroh aing mah. Kita terima aing mah kalah kampung batur aduh. Aing. Saroh.